Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putrana Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Kusoi, Kusoi putrana Kilab, Kilab putrana Murrah, Murrah putrana Ka'ab, Lu'ay putrana Ghalib, Ghalib putrana Fihir, Fihir putrana Malik, Malik putrana Nador, Nador putra Kinana, Kinana putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudhar, Mudhar putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana nu wajib dugi ka Adnan naramuning ngakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab tayang wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah, Aminah putrana Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhrah, Zuhrah putrana Kilab, tepang deui jeung Ramana di Kilab jeung kawaringna jadi ibu jeung Ramana masih keneh daya. Wajib dahi uningana ya Nabi gaduh sareng bakal misahkeun hukum syafaatna Kangjeng Nabi, syafaat us mangarana khusus kangge Kangjeng Nabi di poe kiamat jaga. Wajib kanu mukallafna nya Rasul nu dituturna Qur'ana 25 pasti Adam Idris sareng Nuh Saleh Ibrahim jeung Lut Ismail Ishak jeung Yakub Yusuf Ayub Syuaib Harun Musa Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman jeung Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa jeung Nabi Muhammad. Wajib ditekadkeunana ku jamaah nu Islamna zaman Nabi Muhammadna eta zaman pangunggulna tara zaman sahabatna anu nyanding ka nabina tara zaman tabi'ina anu nyanding ka sahabatna jeung deui diperyogikeun nguningakeun putra Nabi sadayana tujuh nurut ka anu sahih pamagatna ayat 3 kahijina Sayyid Qasim kadua Sayyid Abdullah nu katelah Thayyib Thohir katilu Sayyid Ibrahim putra ti Siti Maria dan sanes-sanesna putra ti Siti
Ari anu opat deui eta sadayana istri hijina Siti Oya putri anu panggelisna mung teu lami kabujeng katiluna Ummi Kulsum nu maos sabada hijrah bada ngalih dina taun kasalapan kaopat Siti Fatimah putri anu bangsolina sareng nupang di dedehna tasakitu sadayana putra Nabi mungka Allah wajib ka jalma Islamna uning amalak khusus anu 10na hiji-hijina ka hiji malak Jibrilna tukang nurunkeun wayuna dua malak Mikailna tukang nurunkeun hujana tilu Israfilna nu tukang niup songsongna opat malak Azrailna nu tukang nyabut nyawana lima mungkar genep nakir nakonan di alam kubur jama mumin jama kafir mual ayat ketujuh malak rakibna nuliskeun amal hadena dapan malak atina nuliskeun amal gorengna malikna juru kunci narakana 10 malak ridwana juru kunci sawargana tasakitu sadayana malaikat 10 sing apal hiji-hijina jang nyampurnakeun imana wajib ka jalma Islamna uninga kitab Allahna khususna nu kahiji kitab Tauratna nu kangge Nabi Musa na kadua kitab Injilna nu kangge Nabi Isa na katilu kitab Zaburna kangge opat kitab Al-Qur'an kangge Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu masareng ari pirang-pirang syarat na hutbatain 34 eta tuharatu suci tilu jaya lepat jajan kihanap anin najanil hadas ini tina hadas tu aya ngena eta tuharatu suci anil hadas ini suci tina hadas dua hiji syaratna teh hutbah dua kudu suci tina hadas dua wanin najasati sareng kadua suci tina najis fil badani suci dina badana wal makani jeung dina tempatna wal mahmuli jeung dina anu dibawa satrul aurati sareng katilu nutupan aurat wal qiyamu jeung kaopat nangtung wa jurus jeung kalimat diuk bainauma di antara khutbah dua wal wila ujang ka kasabaraha kalimat tuluy-tuluy wa bainahuma dina antara tuluy-tuluy sareng tuluy-tuluy bainahuma dina antara khutbah dua
Wa bainahuma sareng kagenep tuluy-tuluy di antara khutbah dua baina salati jeung di antara salat. Wa ayyakuna sareng katujuh yen aya itu khutbah dua khutbatain bil arabiyyati tetep ku bahasa Arab bil arabiyyati tetep bahasa Arab. Allah. Dicokang. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa syurutuhuma ari pirang-pirang syaratna khutbah 2 eta ayat 7. Syarat khutbah ayat 7 Jumat khususna hiji suci tina hadas 2 hadas detik jeung hadas gede. Hadas detik sucina ku wudu, hadas gede sucina ku adus. Ketika boga adusanan kudu adus heula. Itu hiji tah. Atuh lamun khatib hitut ke tengah-tengahnya batal khutbahna. Batal khutbahna. Wudu heula. Cenah lila wudu heula gantian kudu saja nantinya. Manehna sina wudu. Wa anin najisati kadua suci tina naon? Tina najis. Najis nu mana allati la yufa anha najis nu teu dihampura dina khutbah dina salat khutbah dan dina salat. Sabab najis kabagi kasabara kabagi kana opat dihampura dina salat dihampura dina cai saeutik contona saperti najis nu teu katempo ku panonu mejeuna cara najis bawa suku laleur diampura dina salat teu diampura dina cai saeutik contona saperti getih saeutik. Tilu teu diampura dina salat dihampura dina cai saeutik contona saperti bangke anu eueuh getihan. Opat teu diampura dina salat teu diampura dina cai saeutik contona seperti tataian kokompolan. Teu diampura dina salat dina khutbah salat cara dina khutbah sakur jeung dina salat kudu suci dina najis atuh ketika si khatib dina pakaianana aya jangjang siraruan maka teu sah khutbahna. Aya sirumpaehan teu sah naonna khutbahna. Kamana? Teu sah khutbahna. Fil badani badana bisi aya kopetan, bisi teu cecewok, teu sah khutbahna. Wa makani dina tempatna tempat anu ditangtungan ku manehna kade bisi ngadampas bangke sirem si mangki karek hudang bisi ngadampas bangke sirem atawa bangke siraru jangjangna unggul ka eta tempuan atau putut ngadiukan tas diuk aya balong nonan jangjang siraruan teu napal kana baju amamul nu dibawa ku khatib nyata iteukna mawa iteuk mawa naon deui buku khutbah gade kudu kumaha kudu suci teh. Dua tah hiji keneh hiji keneh suci tina hadas jeung suci tina najis.
min sabin agarihi nu dipake kopiah sorban sarung segala rupa kudu suci najis. Kedua wasania sitrul auratin nutupan aurat binaan ala annaha yadullu ala badalun an rakaatain. Gini kudu nutupan aurat kan lain salat ieu teh ngadegkeun bahwa khutbah teh. Karena sanyana itu khutbah teh badalun an rakaatain gaganti tina 2 rakaat. Nah, jadi khutbah 2 teh akur jeung 2 rakaateun salat ngagantian salat lohor nu 4 rakaat, salat Jumat 2 rakaat, khutbahna 2 kaya 4 rakaat kene 4 rakaat kene tutup aurat. Kudu tutup aurat. Atuh salamun sotib mukakeun aurat keur tengah khutbah tuluy nyingsatkeun sarungna nepi ka katempo luhur lentur maka batal khutbahna. 2 tilu wal qiyamu fihi ma qudrati alaih kudu nangtung khutbahna jang khotib nu mampu nangtung. Jang khotib anu mampu nangtung kumaha mun khotibna teu mampu nangtung khotbah qaidan maka calik bae nya aya cenah gantian cenah aya nu jag-jag sah ieu mesti aya nu nono genan aya nu jag-jag ogenan misalkeun Mama Abdul Latif nya tos teu damang bagian khutbahnya udur bagian aduh cenah teu kaduga mama gantian bae ku Mama Yana mana Mama Yana tuh mangku Mama Abdul lah aduh mangga-mangganya mumpung aya kene ngalap berkah Mama Abdul nya Mama Abdul maksakeun bari cali khutbahna oge teu naon-naon sanajan aya anu naon sanajan aya anu jag tas ma qudrati baina jazanu lamun apes tina nangtung khotbah qaidan maka khutbahna bari diuk kumaha pemisahna antara 2 khutbah wa fasala bainahuma bisaktatin pisahna ku repeh kan lamun nangtung mah dipisahna ku diuknya diuk antara 2 khutbah saluhureun saukuran saluhureun nya salureun saukuran tumanina salat bahkan sok diselang heula ku si muraqi teh maca salat Allahumma shalli wa sallim wa barik li jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asyrafi ubadik sayyidina Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Cenah kareh hiji kenutan nya lobana geuning kareh hiji nya kan teu inget sakumaha bisa deh lilatah salureun tumanina salat eta mah tah ajang anu khutbahna bari diuk lain dipisahna lain ngajongkenang nganon sare lainnya tapi diuk bae tetep ngan dipisahna ku repe si khotibna gantian si muraqi maca nu bieu nya misalkeun tah teu make nu kitu da sawarena mah mau di pakotaan mah tara naon si muraqi teh tara maca sholawat tengah-tengah antara naon khutbah 2 teu gek diuk sakedeung celah genang nangtung deui nya dan nu diuk ogenan kitu nya repe heula sakedeung pok deui ngucapkeun khutbah nu kadua gitu dipisahna ku naon ku repeh apa da dalika arom katilu kudu nangtung kaopat al julusu bainahuma syarat khutbah nu kaopat nyaeta kudu diuk antara khutbah 2 liitiba karena eta darilet turut ka Kanjeng Rasul wa tumaninatu fihi wajibatun tumaninah dina diuk antara khutbah 2 hukumna wajib. Palau tarokaha lazimahul aud ilahi mutmainnan tuh lamun tetumanina dina keur naon cenah yeuh dina diuk antara khutbah 2 manehna tetumanina suatibna tetumanina maka wajib balik deui kana eta diuk wujuban mutmainnan deh hukumna wajib balik deui ana bala dalika Ahmad Zahid warlamli khamiswa kalimana wila tuluy bainahuma dina antara khutbah 2 kudu tuluy antara khutbah 2 bi Allah yatu lafaslun urpan
sakira-kira telila naon paslon pemisah urpan cek adat telila teuing pemisah antara khutbah dua wadu bitok tuluhu biqadrok ataini bi akhafa mumkinin dipatok di palanggeran dipatok non tuluhu lilana kitu paslun lilana pemisah teh saukuran 2 rakaateun salat bi akhaffi mumkinin kawan pang kitu hampang ringan-ringanak nu mungkin bi akhaffa sana bi akhaffanya bi akhaffa bi apa kuantaran didopatkeun kana mungkinin maka batal kamun soripana batal kamun soripana batal kamun soripana nah cina gini kaidah teh mun isim goyar mun sorip idopat mun kaasupan alif lam tawadi idopatkeun batal gower munsharif mun isim gower munsharif cina kaasupan alif lam atawa diidopatkeun batal gower munsharif patokan gower mun isim gower munsharif kaasupan alif lam atawa idopatkeun batal goer munsharif cara lapad cara bi ahmadi qaumin minta apa lu podi le pokene podi teh ieu baopa azana baopa kan didopatkeun kana mungkin jadi jer batanaona buat mensedipnya engkau tidak menyendiri lagi sekarang mah kayaknya sudah punya sandaran maka JR-nya sekarang mahnya di bawah ya kalau punya sandaran di bawah ya aku di atas aku di atas apa mungkin fa inna qasu andali kalam yadur maka lamun pemisah antara dua khutbah sandap kun 2 rakaatin salat maka eta malam yadur teu madarat di 2 rakaatin salat sacepetnanya 2 rakaatin salat telila salat anu payasah tumanina ukur saukuran maca subhanallah teu dia bacanya misalkan Allahu akbar langsung Fatihahnya Allahu akbar Fatihah parat Fatihah ruku subhanallah tidak subhanallah sujud subhanallah yuk subhanallah ta 2 rakaateun lamun mah nepi ka 2 rakaateun kitu apa misah antara 2 khutbah batal naonna khutbahna sabab kudu tuluy-tuluy mendak dipisahna ku sholawat unggulnya saeutik tadi cisok diajar Allahumma shalli wa sallim wa barik li jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bisa Mang Abdul ganti oh ya makan dia masa mana sholat lohornya terus mana yuk biau pengawilau kalimah kagenap wawilau bainahuma bainas salat antara khutbah 2 jeung antara salat oke kudu tuluy sarua ulah kapisah ku 2 rakaateun salat ini langsung para khutbah amin nya ya tuina ibadallah innallaha ya'muru bil adli ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar langsung naon komat ulah kala pidato naon lah kampanye heula kadenya pilih nomor 5 nya pilih nomor 5 tuh eta bisa ke nepi ka kanyat 2 rakaateun salat eta sanajan teu bae pidato nu sajena sanajan ku repehung ku kudu langsung salat nya langsung salat kama taqaddama kagenep 7 terakhir wa ayyakuna
bil arabiyyati wa ayyakuna takuna wa ayyakunanya aya nu ku teh teu aya wa ayyakuna jeung kudu bukti itu khutbah dua eta bil arabiyyati tetep ku bahasa Arab khutbah kudu ku bahasa Arab diartian prek teu naon-naon cenah teu kaharti ku bahasa Arab bungku mah nya kajian teuing saja teu ngarti yang penting si mustame anu ngadengekeun nya oh ieu teh khutbah si khotib teh kenaon keur ngapatahan urang keur ngapatahan jangan teu ngarti bahasa naon teu ngarti bahasa Arab. Terus bil arabiyyati tetap ku bahasa Arab. Faslun yajibu ala kulli man shalla wallahu a'lamu bis-shawab. Wa yulabbiya masih nerangkan tata krama anak terhadap kedua orang tua. Wa yulabbiya sareng yen talbiyah teh yulabbiya tentang bahasa macalah baik teh naon deui ayujibanida ahuma ngajawab ayulabbiya sareng ngajawab itu si walad da'watahuma kana panggerona ieu walidain kasabaraha tata krama nomor kagenep seorang anak ketika disauran ku ibuna atawa ku apana wajib labbaik teh maca ngajawab labbaik Allahumma labbaik mudina talbiyah haji manya labbaik Allahumma labbaik siap nya datang lain keur di Makkah wongko maca talbiyah ta insanu mulabbi teh di dia ya ayeuna ye lain jang anu rek indit munggah haji wongko yang munggah haji jadi kieu kan de siap kumaha labbaik teh siapnya labbaik teh siap Allahu akbar labbaik siap buat kacai ai ka dilagukeun nya dilagukeunana biasa di urang kalakan di kumaha sih kan labbaik Allahumma labbaik ame sih ka kuduna kumaha tuh ais insanu moal lebih siap mah kumaha labbaik Allahumma labbaik nah kita ceritakan benar-benar siapnya insanu moal lebih teh nya jelema insan teh jelema ulang teh kan jelema lain kudu jadi insan yang moal lebih insan yang moal lebih sameme haji jasad ka mana ka ditu nya di dieu lah ya omean sing jadi insanul mulabbi ya anu siap atas siap melaksanakan segala perintah Gusti Allah. Datang waktu sholat siap ya waktu ngaji siap gitu wa yulabbi sarua ka ibu ramaya wa yulabbi da'watuhuma maca talbiyah ngajawab banggrona walidain mun mangakeun naon bahkan sanajan keur salat sunatnya jangan keur salat sunat digeruan ku ibu atau ku bapa wajib eureun heula karena ya dongeng saha geuningan salat soe ngageduk saatnya digeruan ku bapa mana lepeh cicing bae jika sakit hati sana orang tua anak mama itu salahnya
Tuli datanglah naon geningan awewe nya apa dia tulisnya bisa iya datang awewe ngaganggu kusok ngajak nana awaknya ayo rabi ayo jibani dahuma bijawabin layitin kalawan make jawaban anu leuleuh ya dulu alat andimian ngagungkeun kana nunuduhkeun kana ngagungkeun ana walide ki hoi pulan dip ngaduknya pulan itu istri kumaha neng kan oi bagus sih. Oi, Oke. Baik. Baik, tiara pemerintah, tiara pemerintah baik. Yes. Nah, Yes. Bakorika baik atau naam semua. Sayyidi, sayyidati, mohon paham. Kagenap katujuan wasabi wa ayyuhriso ala talabi mardatihi wa yuhriso sarang katujuna kudu kasangsaram itu siwala ala talabi mardatihi makana nyupri kalidoana walidai singkada demes singka sangsaram jangan kaliduan orang tua sabab ditullah fi ridho walidin ajan natubakan inayan ajan natutata abdanil ummahat ini surga itu ayat di bawah telapak kaki seorang ibu. Nah maksudnya kita lupa nafsirannya nanya lupa nafsirannya kubas kunaon balas kudu tundukna kudu patuhna ka orang tuh orang tua singkat dadamas nyupri kalidoan orang tua angon ketika orang tua geus kolot pisan geus pindah ka budak teu budak di lain kau pandus mau di anak kali itu di sana kali itu kudu balik itu kali itu kita balik di hanya kali itu kali itu balik orang ini kan kita ini kan letihnya ingat yes. Nah tolong dimanfaatkan ayat ini kemana hanya nanti tahta dan rumah tanya surga di bawah telapak kaki ibu yang kemana anki dibalikin ini langkah kaki seorang ibu menentukan masuk dan tidak masuknya anak masuk surga jadi kalau dibalik namanya baik. Jadi itu seorang ibu ketika orang yang suka menjadi ibunya laki yang mau jadi ibu selalu menemukan selalu ada ibu ketika kita jadi orang tua maka langkah orang tua memasukkan ke surga kah atau ke neraka kah terhadap anak-anak kita saya kemana kan kita anak mana yang kita mana kan yang ke surga kan atau kemana tergantung kumaha langkah kedua orang tua Dia baka ketika berduka neraka baka matot kasa orang misalkan ayat budak istilah perawan diantepkeun ya serapian diantepkeun uring lagi saja yang diantepkeun dipenta cenah kece bapak geus nyebut bapak namun ieu si teteh mana tamu saya ngomong cenah ini widi cenah ngomong sareng aja 1000 secoloknya mah dibawa ini diantepkeun ngantepkeun ka mana ka neraka ketika isukan di ka neraka keun moal sorangan manehanana umpos si buraknya bakal gogorowokan gitu ka dieu hayang jeung bapak hayang jeung emak gitu kan bareng-bareng ini tidak mau tukang sholat tukang puasa tukang segala rupa teu ka dikudu
tadi itu apa yang bisa hanya yang tuh itu ada hati-hati. Yes. Benar. Ya. Apa tak penting mengaji mahnya, mengaji pentingnya orang antara laki lain naon lain mah. Mengaji mahnya Allah. Wayu pido kasabara bete ka 7 supri kudu kada temes bisa nyupri kariduan orang bil ahwali wal aqwal kutingkah jeung ku ucapannya kutingkah jeung ku ucapan wala takul lahum ufin aku bagikan teman yuk kurang ngaji cik bukan itu ngus kalau mau PKPW ini pulang gitu ini kan apa yang itu nak eta ada gitu pun tahu kok geus dosa nanti dosa aku pernah ucap angot amun gitu nya bau di imah baunya masyaallah kalau bau baik Ada Bang Latif. ucapan sebenarnya tadi mati di pengajian tadi muaji segera disebutan ya kaki obatnya kaki obat wal aqwa wazaminu kadalapan yuhfidulahuma wallahu a'lam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bi'alimna alladhi yanfa'una rabbi korobati lana bidina tawassal antar sukona wasina